Assalamualaikum sampurasun. Wastabdi dapat bade nyebatkeun 10 nami patukangan. Hiji, malim tukang nalukeun sasatoan. 2, maranggi tukang nyieun landen jeung sarangka keris. 3, masinis tukang ngajalankeun kareta api atawa mesin diesel. 4, marebot tukang nakol bedug di masjid. 5, nakoda narawedi tukang ngalangkeun kapal cai. 6, ojek tukang ngajalankeun motor angkutan. 7, pakacar juru laden atawa bujang. 8, paledang tukang nyieun rupa-rupa parabot tina tambaga. 9, palika tukang teuleum. 10, pamayang tukang ngala lauk di laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.